Gusti manis sedih kieu hirup teh. Sembarang tahun ayeuna mah. Salaki geus paeh, tatangga ulun pisan. Betapa malangnya nasibku ini Gusti teh. Ayah sebulan, udah ngerian makin petasan yuk. Ayo. Tuyul tes ya mulai tas lebaran. Tah kuaing sia budak teh. Ani balager pisan budak teh. Budak saha mah Gusti teh. Keur mah menang kareuwas, direuwasan di wae. Ampun Nah itu cak, pemerintah. Cak. Eta barudak teh budak saha bieu. Balager pisan nyeunget petasan. Ngacarik. Yang kurang cak, bere silaturahmi kemarin acan petepan masjid. Mohon. Yang izin gitu. Sami-sami cek mak. Cari kawe. Udah ngerawas yang cai mah aya. Aya cai mah. Cai mah aya. Udah harun mah. Lagi cai loba cai mana gentong itu. Dapur lo gentong deui. Geuning sorangan wae cek. Salakina ka mana? Di bumi ku abdi teh ngajak tadi ajakan ka dieu. Hubungan sok. Ai ka dieu teh geuning sok. Mata teh juang jereng we kita. Ai bungut we ka ditu. Ai matana pok we eceuk kitu tah. Nyakeun bae atuh da norma meureun lalaki Orang mah. sana kuing teu nyaho mah da we nyaho kitu sok juang jereng mah. Norma atuh ceu ai kitu salaki mah asa ulah jurang jereng ka bujur sapi we. Atuh masuk aya wae. Nya si ceu ai kitu nama. Da urang ge mah kagoda. Salaki ceu. Iya kan, abdi malam da ceu teh bising aya tamu di bumi. Teuningan? Pergi di yuk, karek jam 7. Ampura aja dah malamnya. Eta naonan, untung eta naonan. Untuk iya keur meser sabun lah ya. Untung naonan teh, naon eta naonan. Meser sabun. Ayo. Atuh nuhun, Cak. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mual tadi mau wae. Mana bareng ieu isi lagi lah. Alhamdulillah, cesar mi ieu mah ada amplop. 2.000. Soeh deh. Salah mikir cesar mi teh. Udah deui. Tapi kenalah, alhamdulillah syukur sakit kitu sami. Nuhun. Mahim baru ngajang meuli cengek mah. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Kang Jumat. Mana cari Kang? Ya, cau Kang Geneng. Kang Ge caueun. Aduh, cowok teu nuhun. Mana cari? Enggak. Cari cara. Di rumah Pak Idin, kamari teu sengaja ngajorongkeun ka kiringin. Ya. Rek udah akan ngomong-ngomong ka Neng teh. Ah, kendai, Neng. Da bareto ge akang mineng ngiringan lomba ngojai teh tingkat RT. Alhamdulillah juara teh. Hebat, Kang. Nya atuh. Nya akang teh atuh kieu-kieu ge Neng. Eta Kang, cai Kang. Cai mah da seueur. Aya hungkul na gentong ge seueur keneh cai mah ngandahareun eueuh. Tekedah Neng ah. Wios. Tinggal senyum Neng ge tos bahagia akang mah. Sok geumah bisa Ayo. wae. Tuh, kela. Ieu teh sanes cai. Bencenur ya tarang tah Neng tos met hampura kamari. Eta hampura aja. Iya teh. Ieu teh Neng ieu masalahna. Tidak akan masuk ngagumah wae, mah Neng teh. Nya, tenan naon kamari mah. Tos di hampura da ku akang. Nuhun. Nya. Moal rami ya. Neng. Bade ngencarkeun heula
gitu. Oh, ngangon kan Nya ngare. ngangon deui. Apa lebaran kene? Iya wae. Wios nyok kedah kan di paraban Eta mah. naon kan? Iya wios teh kedah jeung neng ieu mah THR Nya. atuh mah atuh nya. nya teu ageng ngan cekap lah kang dua poe mah jeung neng. Nya Atuh nuhun Kang. nuhun neng. Poe di bawah deh Kang. Hilap. Ya. Ya, Nuhun, Kang. neng. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih? Silaturahmi euy sebulan euy. Itu ah. Ari teh kate lumayan ya. Jadi cuma kena kata. Mereka mana? Juragan, bade ka bumi ceulan. Kaleresan kamari teh teu aya di masjid. Tapi aku juragan di mereka di sini. Sami-sami we. Ayo sareng juragan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, sebulan. Waalaikumsalam. Aya tamu juragan. Neng Ika, mana kalabat? Cari. Cek. Sama caralik. Aduh, ieu nuju ngalamun itu nuju ngalira we. Neng Mulan di video teh kok cantik bae akan jadi ternoda. Ih, ada juragan sanes ternoda atuh, Nah, atuh, Neng. tapi tergoda. Oh Bisa wae juragan mah. Salah udah ya. Aduh. Teh Ika suwe di Bandung. Aya beca neng Ika kursus vokal surah di Bandung kan. Oh, muhun ceulan kamari teh abdi teh Dewi di Bandung. Muhun ayeuna mah tos lulus, alhamdulillah lah sakadik-sakadik tos biasa nyanyi. Hebat Neng kayak di lembur urang aya penyanyi merenya. Ah, juragan biasa wae. Kayak mah bilangin grup musik di lembur urang teh ya. Supaya kayak kemajuan itu lembur urang teh. Kayak mah. Oh, nya hayu wae juragan, tapi personilna teh acan aya. Gampang ai pesannya mah kayak juragan neangan. Bener hebat juragan hebat. Sugan we aya kemajuan ada orang tanya. Heeh. Teh Ika jadi artis sugan ka mah. Nah, ai juragannya bisa sih nyanyi mah. Da baheula masuk les vokal itu Cibitung. Cibitung. Heeh. Sayur. Oh, ada sayur tah mah. Ah, lain les vokal gitu lah. Nyata satunya juragan, abdi bade pamit di payun, Ah, bade aya pamit, Neng. yogi. Ya. Kin, pami bade latihan mah, kabaran deui abdi nya. Siap kayak di kabaran lah eta mah. Cek. Sakedi. Ning aya wae naon teh nang nguras neng? Aya di sini sakedi kanggo ece. Nah, cenah rezeki Tuh, eceu atuh, mah. nya. Mohon Sami-sami sami-sami. langkung. Nyantosnya di payun nih cek mangga. Juragan. Atuh naon neng Ika? Assalamualaikum. Salam. Pokok wae kan. Ini tidak angon meunang. Rezeki. Juragan mana juragan? Ya di juragan saya. Tidak aku juragan. Beramplop mah. Iya, sertifikat Kevino. Aduh. Duit itu ah. Pasti juragan mah ya. Alhamdulillah ini saya mere amplop di Bandung, sana duit Bandung beda ya. Akan kira mau teh salami teh. Kayak emang apa ya? So, ayo tuh notaris nungguan di bumi teh. Notaris sana. Gerak kita apa notaris? Notaris. Ayo kita apa semua? Beda. Atuh ya. Sekedip nya. Aku juragan mah. Sekedip nya. Nuhun nih Kang ya. Juragannya. Sing ditampi iman Islam mah. Pai dewe berkuasa lagi. Ya. Salam juragan. Iya lah. Mana di sini aya nungguan itu notaris. Itu ya, Cek. Ya. Assalamualaikum. Salam. Amplop riwayah milik anak ya. Alhamdulillah rezeki randa anyar. Penasaran. Saya dibuka ya amplop ya. Di juragan ujung ti dak angon. Kang Jumat penasaran mah. Milik ya. Juragan Bos Idan. Kang Jumat di aranan kieu. Enak lah ya. Budak angon heula lah. Ieu mah pasti leutik da tukang angon gawe duit di mana? Yang gede budak angon 100.000. Alhamdulillah. Buah ieu teh budak teh serius ka urang ya. Anak ieu teh. Tapi ieu moal ere juragan. Ini 5.000 kos kabolon wae mere teh juragan.
puasa lah juragan itu. Juragan 5.000. Iya Kang Jumat ya. Jika nama si Jumat serius ke kami ya. Jumat coba mun maneh tong tukang angon atau saeutik kae rada tukang peuteuy gitu teh. Alhamdulillah mang kewe jodoh mah. Bulan geus mah sepeda kate lah setik-setik lah. Ya ngopi na. Gini kita. Ini kita apa tak kene. Tadi urang mah kenal kantong euy. Bawa anu keur budak poe bikin kali itu ka sebulan euy. Ieu mah euy. Itu mah isina ge goceng mangka. Aduh, gimana? Aduh, nah sebulan amak-amak kan ka urang ieu euy. Aduh, dibawa sebagai juragan tanah teh. Wah, mereka kira aja. Aduh, boleh. Berapa ya kudu balik 5 euy. Ayo euy. Aduh. Ayo.